Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matu dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Lodaya Mamalihan. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-3. Kulantaran para mitra sadaya loba nu ngarah-ngarah kamanehanana. Sok sanajan karna teu boga salah. Hate harita karna ngagerentes dina pikirna aya pikiran rek nyingkah ti Aki Jantra. Jut karna turun kalebak nyokot lodong, kalacat ka pasir deui nyokot belek, kalawan dieusian deui ku cai ti tampian. Geus kitu mah gagancangan balik sanajan bari bobokong nyeri urut ti bebeut tadi teu dirasa tuluy balik. Rai poe kayan karna asa tambah beda gawena alun bangun anu marung kawut hate. Tapi keur Ki Jantra atawa Nini Asem mah teu boga timburu naon-naon, samalah dianggap biasa we sabab karna carang takol jeung tara loba omong. Padahal mah karna keur dilobeda ku rupa-rupa lamunan. Rusras ka inung jeung kalanceuk anu geus aya welasna taun teu patepung. Dina hiji poe wanci asar harita karna balik tas buburuh macul. Ngadon ngalamun bari ngajejentul di tepas eueuh maturan pisan. Ngalamuna antengna kerosigan jauh paninengan, sakapeung cimata nyalangkrung di barung kuting seredetna hate. Kadang-kadang hate nyeri perih sabab loba nu ngahina, loba nu mikangewa. Tapi giling aya pikiran rek ngejat. Diparengkeun harita waktu karna keur ngalamun teh katingalieun ku Nini Asem balik ti tampian. Manehna ngelot tina lawang nempo ka tepas, kasampak karna keur ngahuleng bari semu ngalima. Tapi Nini Asem teu ieu mirosea, malah teu disampeurkeun acan. Ari hate mah eta ge ngarasa kaget ningali polahna karna kitu, ngan koloyong Nini Asem ka dapur pok cacarita ka Aki Jantra nu keur sidean. Aki ari si Kujang teu digeleneng ku nya neh. Nya ari sia kawas nu teu hideng we si Asem. Saha nu galeneng? Lah kami wancan pernah ngageleneng ka si Kujang. Ari kitu? Kunaon atuh cenah? Heuh eta bieu we katingali ku kami. Manehna teh ngajelehut we. Ditepas samalah make jeung halima sagala. Moal manggi ka teungeunah mah kitu. Manggi ka teungeunah di saha? Heuh ti batur da ti urang mah manggi ka teungeunah ti mana atuh urusan jeung naon di urang mah. Lamun manggi ka teungeunah ti batur, pira ku si Kujang teu ngomong ka kami. Ngan teuing lamun keur aya nu karasa dina awakna sugan. Heuh sugan. Tapi tanyakeun atuh kunya neh ka ditu ka si Kujangna. Bisignya si Kujang keur aya nu karasa atawa manggi ka teungeunah ti batur. Atawa dumeh Neng Sari geus sababaraha poe eueuh wae ka dieu. Tema Nini Asem bari nyeupankeun gigi. Kuniang Aki Jantra nangtung tuluy ngoloyong ka jero ngagegero karna nu masih keneh ngajejentul di tepas. Sok sanajan nya karna keur aya kasedih oge dina batina mah ari ngadenge Aki Jantra ngageroan mah gentak nyampeurkeun. Bade naon Ki? Tanya karna bari neuteu. Mata kaya obrolkeun ngeun Ujang. Keur naon atuh ngajejentul wae di luar? Disangka ku Aki mah katampian. Aki Jantra gek diuk. Ujuni iswe Ki. Tema karna gek manehna diuk pahareup-hareup. Ku sibel Aki Jantra ngodok dompet wadah bakok. Tina pesa kampretna tuluy udud meni ngelepus. Aya pisaureun perkawis naon Ki? Pokna deui karna tumanya. Kalawan neuteub kana beungeut Aki Jantra anu keur ngelepus udud daun kawung. Nya eta kieu jalu. Aki teh jeung si Nini geus aya kana 4 poena merhatikeun pola jeung semu hidup. Katingalina bangun anu alumna keur asa beda ti sasari. Sanajan hidup kasebut sareng takol ge, da teu kitu sok rajeun we dek ngobrol jeung Aki. Atawa jeung si Nini. Tapi kumaha ayeuna mah asa beda. Lamun aya nu karasa nyeri-nyeri naon, lamun manggi ka teungeunah di saha? Nyaha ari Aki jeung si Nini. Naon teh nah ka teungeunah teh di Aki jeung Nini? Atawa ti batur? Aki mah tumanya kitu sotenan bubuhan we katingali. Heuh kanya katika talian ku kanya ka jadi hidup. Malah sakoduna mah kolot nanyakeun, nu mata pok geura caritakeun ka Aki. Nah hidup teh geus aya pikiran hayang boga pamajikan. Aki Jantra mungaran tumanya. Sedeng karna menang sawatara jongjongan mah canemalan. Malah melenguk kawas bueuk menang mabuk. Tayohna ngarasa bingung caritakeunana. Tapi akhirna mah karna nyarita rada lumengi semu sedih. Sakawitna mah abdi teh ngaraos abot nyangemkeunana.
Mungku margi aki tumaros kitunya kapaksa we dina dokter ieu mah. Bade sasangem ka aki nanging langgung ti payun mugi aki ulah janten bendu. Sayak tosna abdi teh sanes aya nu karaos atanapi menah ka teu raos ti nu sanes. Sok sumawonten ti aki sareng tinini mah pisan-pisan. Malih naon nu diange ka teu raos ku abdi ti aki sareng tinini. Margi ti kapungkur abdi dirorok ku aki sareng kunini cohagna mah abdi teh kahesean ti ahli. Aki sareng nini henteu sapertos kaputu pukut. Kitu deui abdi ka aki sareng kanini teu ngaraos ka aki kukut atanapi kanini kukut. Malih abdi tos aya emutan hoyong mulang tarima ka aki kalih kanini. Ku kaheseana sumuhun nu kahesean ku abdi ti ahli. Syariatna upami abdi kapungkur nalika aya nu miceun di leuweung teu dirawatan mah ku aki. Sareng kunini lah duka kumaha nasib abdi. Dina panjang umurna ge tangkos janten urang leuweung. Tema karna make jeung caridak-dak sagala. Ari kitu kunaon atuh? Aki jantra nyesedak tumanya. Upami kedah-kedah teuing mah disanggemkeun abdi teh gaduh cita-cita aki. Boga cita-cita perkara naon ujang? Nageus hayang boga pamajikan? Aki jantra nanya deui para mitra. Boga timuru kadinya dumeh neng sari minenganyang. Sanes gaduh cita-cita kitu ki perkawis hoyong gaduh istri marupina tebih kene. Komo kieu abdi teh acan gaduh pakasaban sasatiasa nedasa dirieun abdi ge masih keneh nyesahkeun ka aki sareng kanini. Balik kitu boga cita-cita urusan naon atuh? Aki jantra bangun teh sabar. Utamina mah abdi teh gaduh cita-cita tenapi aya kahoyong. Jelas nama hoyong gaduh pangartos pibakeleun kanggo abdi. Jalan abdi ge moal anger moal bae sareng moal sae. Abdi teras-terasan nyesahkeun ka aki sareng kanini. Manawi abdi ge tos gaduh pangartos mah moal bodo-bodo teuing panginten. We cahaya boga pangarti teh tina urusan pangarti naon kujang? Mun pangartos kanggo pibakeleun diri abdi we ki. Hiji pangartos nu tiasa dianggo ngajagi kasalametan sareng kasampurnaan hirup. Salami kumelip di alam dunya. Upami kadeseh teh mah ulah kadeseh-deseh teuing. Teras boboleh jelasna pisan mah abdi hoyong ngambah. Katatara anu sanes mumanawian aya jalmi nu tiasa dialap elmuna ku abdi. Bari sakantenan abdi maluruh pun biang atanapi pun lanceuk. Manawi diparengkeun tiasa patepang kalayan teu hilap deui kana rupina. Tembal karna terang-terangan ngalap ilmu atuh serengeh aki jantra seuri. Oh, baruk deh kitu nu dipake ulang jendol ku si Jalu deh. Nyaan ka tidak halusna hidup geus aya pikiran hayang nyangking pangarti piwakeleun hirup jaga. Malah keur aki ngarasa bunga nu eueuh papadana. Memang sakuduna kasebut jalma anu masih keneh hirup kudu boga pangarti. Ceuk hidup teh mah ulah bolos strong teuing atawa ulah kadese-dese teuing. Terus boboleh. Syukur hidup boga kahayang kitu. Keur aki ngarasa bagja netelakeun hidup geus dewasa. Ngan pamenta aki. Lamun hidup geus aya pikiran hayang ngalap kana ilmu, ulah sakadar ilmu lahir bae tapi kudu dibandingkeun jeung ilmu batin. Ilmu lahir keur di dunya, ilmu batin keur jaga di alam akhirat. Kapan tadi ge Gusti Allah nyiptakeun dunya ieu teh? Aya babandinganana, bumi jeung langit, urang jeung peuting, poek jeung caang, hujan jeung halodo, awewe jeung lalaki, aya bagja, aya cilaka, aya nu beungar, aya nu miskin. Jadi nu hartina pikeun urang kasebut manusia, nu kumelip di alam dunya, kudu boga rangkepan. Ngalap ilmu urusan kadunyaan wae salah. Ngalap ilmu kana urusan keur akhirat wae salah. Nu hartina terus-terusan keur pibakeleun ka akhirat. Salah teh. Aya basa ilmu tuntut dunya siar. Sabab nyiar dunya lamun teu dibarengan ku ilmu moal hasil. Ngan di mana urang geus hasil tidak maksud nyiar ilmu jeung dunya kade sing kudu bisa ngamangfaatkeunana. Ulah geus boga dunya dimonyah-monyah kitu bae sokomo dipake deus adigung-adiguna. Teu ngareret kanu kere, poho kanu kokoro, teu mirosya kanu sangsara. Nu hartina kudu bisa nyengsarakeun. Rejeki pikeun zakat atawa sidko ka bakir miskin. Kitu deui dina bab nyangking ilmu ulah dipake kana jalan anu baris nilakakeun. Ka diri batur atawa dipake jahil ka nyaya. Malah keur hidup mah di mana geus ngagem ilmu kudu samodel pare geus asak. Beuki teh beuki tungku nu hartina mah teu nyemongkeun diri aing cukup ku ilmu. Cek ari hidup geus boga kahayang kitu.
disebutkeun rek ngalap kana ilmu ngan poma amanah ti Aki dieu ulah dilanggar. Cek Aki Jantra panjang lebar nyaritaan ka karna kalawan nyidinan kana cita-citana atuh puguh karna ngarasa bungah nu eueuh papadana. Jangan kawidian bami abdi gaduh maksad hoyong milari ilmu Aki karna neuteub seukeut di barung pasemon marahmat. Oh lain nyidinan euy malah atoh we keur Aki manu aya jalu. Temal Aki Jantra hatur nuhun atuh kieu bami abdi tos kawidian mah ku Aki maksad bade ngalap ilmu insyaallah manawi teu aya pamengan dinten enjing abdi bade mios kalayan disuhunkeun piduana we ti Aki sareng ti Nini. Mugi-mugi salami teu aya di dieu ditang tayungan ku Gusti Nu Maha Suci. Kalayan diijabah saya kumaha cita-cita abdi sawangsuna Aki sareng Nini salami dikantunkeun ku abdi aya dina kawilujengan saterasna. Nutang tos abdi getos di mana tos hasil maksad ka dieu deui karena asa beudi gede hate rek nambah nyiar ilmu. Nareka mana atuh si jaluna? Aki Jantra rada seuri bari ngareret ka Nini Asem. Pamajikanna mamairan cai kopi 2 batok jeung bubuit taleus kana piring seng. Naon ka mana teh Aki? Tanya Nini Asem bari nuna cai jeung bubuit sam petaleus hareupeun Aki Jantra. Celengkeung karna miheulaan emalan. Eta Nini abdi teh nemeh teh tos sasangum ka Aki maksud teh bade ngalap pangartos ka ngopi bakeuleun abdi. Ameng ngalap ilmu ka mana jalu? Nini Asem bangun ngajenghok malah gek diuk dijieun Aki Jantra. Perkawis tujuan mah teh acan ditangtoskeun Nini ka mana we manawi aya nu tiasa masihan ilmu ka abdi. Jalaran nemeh tos diwidian ku Aki temal karna nanya Aki geus ngidinan kan gua akunya neh. Nini Asem ngareret ka Aki Jantra. Bubu we ngidinan mah malah ngarasa atoh keur kami teh. Temal Aki Jantra suruput nyup cai kopi dina batok nu geus hideung semengheran. Ameng sukan teh hideung nya si Aki. Si Agus make diidinan rek jati dieu. Na ngarasa karugian marawan ka si Kujang. Ya pugu budak geus tetep tumetep bari betaheun di dieu hayo dijurungkeun ieu. Ya Aki tong boroning si Kujang sanaja dirinya neh ge. Bisa manghi dahar manghi ududun teh ti saha pat. Namunang balang siarnya neh kitu. Kami keneh we nu balang siar hakaneun deuleu. Tibatan si Kujang nu indit leuwih hadenya neh ulah jadi dieu. Jung indit kali tuh. Rek alak Paul ge. Moal dicarek moal dihalangan ku kami sabab kami mah berat keneh ka si Kujang. Cik Nini Asem ngadon ngagelendeng. Ka Aki Jantra sedang nu digelendeng mah sarangah serenge. Oh jadi nya teh nya kasih ke jalu. Aki Jantra ngareret deui. Ya komo we nya mah nu mata kami unggal poe nyiar hakaneun ge duguh lupet nyawa ge. Tema Nini Asem rada baeut. Oh nya syukur we nya nya makasih Kujang. Da kami ge nya. Nu mataku kami diidinan maneh narek ngalap ilmu. Ngan ari maneh narek ngalap ilmu. Kanu jauh mah ku kami ge moal diidinan. Tema Aki Jantra. Atuh karna asalieur ngabandungan caritaan Aki Jantra. Ongkoh tadi ngidinan ari ayeuna nyebutkeun teu ngidinan rek ngalap ilmu kan jauh. Kumaha ari Aki kapan tadi saur Aki parantos ngawidian. Ari ayeuna teu ngawidian. Aki sareng Nini teh resep ningal abdi janten jalmi anu bodoh piharti ituna kana katiasa karena semu keheul beungeutna rada beureum. Oh atuh buku moal we atuh kasep. Samalah keur Aki ngarasa mangrugikeun. Lamun hidup polos dong. Teu boga pangarti pisan. Aki ngarasa dosa. Nganu dimaksud ku Aki teu ngidinan sote. Lain teu ngidinan hidup aya maksud gitu. Tapi teu ngidinan ngalap ilmu kanu jauh. Di dieu ge aya anu rek mere ilmu pi bakeureun hidup mah. Nah make jauh-jauh balina oge. Di mana Ki? Karena neuteub seukeut. Heuh di dieu. Tempatna ge di Baledong Kaliwat di Ciduhan Lamokot. Tema Aki Jantra. Atuleng sakedapan mah karena ngahuleng ngarasa teu ngarti kana caritaan Aki Jantra. Ningali karena ngahuleng Aki Jantra tuluy nanyakeun deui. Kumaha kaharding teh Kujang? Pokna nanya ka karena nu keur ngahuleng. Kumawi henteu Ki tema karena singkat. Ye jalu ari kudu-kudu teuing bari jelaskeun bari si jalu bener-bener hayang ngalap ilmu keur pi bakeuleut. Nah make los-los ka tempat batur bari laku ding manggih. Aki ge sanggup keneh mere pangarti hayang ilmu naon ku Aki moal bulung diwaris. Asa ceuk Aki ge di mana geus ngagem ilmu.
Bawa ilmu lahir, bawa ilmu batin, omat ulah dipake deus. Ulah dipake adiguna asa aing pinter teu deungeun. Sok moal lamun dipake kana jalan picilakeun mah. Tuari aki sana sasauran tidak tadi terang-terang aki sangemah bade ngawaris pangartos penginten. Abi teh moal aya emutan bade milarikan usahanis karena marah mah. Ih, hari aki mah tiba heula ge. Tara nincakeun paribasa agul ku payung butut. Tara goong nabeuh maneh. Heuh, goong nabeuh karya jalu. Bae tanyakeun ka sini ni, irah aki nemongkeun boga pangarti ka batur. Cicing we aki mah sanajan ku batur disebut kawas keuyeub aboge. Ngan di mana diri aki aya nu ngungak cambalak atau nu ngahina basa bari jeung teu beunang disabaran. Tah didinya kakara ku aki diebrehkeun. Ari awan nu ngahina awan nu dolim tara digunakeun. Kapan tadi ge ceuk aki kumaha ka si jalu. Lamun geus ngagem ilmu kudu samodel pare, geus asa beukilna teh kala beuki tungkul. Temal aki jantra bari mesem. Tah heueuh, kasih aki we jalu hayang boga pangarti mah. Tok make los-los ka tanah batur wadina oge. Ngan omat aki, lamun rek mere ilmu atau pangarti kasih kujang, ulah ngawaliskeun ilmu anu sarupa. Ini asem mairan, wa ilmu sarupa naon? Aki jantra ngareret. Oh, ilmu palagi kabikang, nu disebut jampe pameletea. Eta montong diwariskeun bari nage keur naon? Jampe nu kitu patut mah. Malah piceun ka ditu kawalungan montong dikokohot wae bari nage. Halisi eta. Bat piraku deui kami boga pikiran kadinya. Bising kami mah lain matak nguntungkeun boga ilmu kitu teh mataka namahan pidorakaeun. Eta wariseun ilmu penjagaan diri sangkan aya dina kasalamatan. Sangkan loba nu mika welas mika asih bari ngarah jadi ieu babari ngarah rezeki. Nuhun atuh aki. Ari aki bade ngawariskeun pangartos mah kang abdi. Abdi teh teu kinten bingahna ari eta iraha ngabitanana aki karena si jante sabar. Nyaon iraha teh? Bade ngawariskeun ilmu ka abdi. Kewe urang hitung-hitung heula di mana aya karinehan salarea. Geura kacai ayeuna mah bising kabulu magrib. Aki jantra mungkas wangkongan. Kalawan karena teu hararese jut turun bari teu tingalieun mawalodong ti siki. Terus init katampian rek bebersih bari rek ngalacai taheureun. Ari nini asem harita ngoloyong ka dapur rek neangan sangu. Sedang aki jantra ngopi bubuy talus. Menica camuilan bangun anu ngeunah disusul muyup cai kopi sunyuruput masihan kumis. Dina hiji peuting anu kabeneran hade poena langit meuni bengra sempaul. Bentang baranang ting karetip ting carelak. Bulan moncorong cahyana meuni ngebrak lir ti beurang. Da pugugeus tanggal 11 ngawelas. Angin leutik ngadalingding muraikeun sora sasatoa nu biasa liar ti peuting. Nya peuting harita saurang budak jajaka tayalian ti karna. Geus ngamimitian nampa pangajaran lahir urusanna bela diri. Kesah geus ngoprot masihan sakujur awak kalian tasmani. Amekan ngahegak lamun kuno epes meer teh mah geus sangeuk ngadua kalian atawa sangeuk nuluikeun sabab pangajaran nu diajarkeun ku aki jantra kacina berat. Naon rupa nu diajarkeun ku aki jantra teu meunang ditolak, teu meunang nyebutkeun ripu. Kudu terus ditarima sing tepi kabisa. Eta anu kacida ripuhna mah geus dititah luncat tina dahan tangkal kai. Bari terus awak kudu ngajuralit kawas anu jungkir. Meus-meus geblung ti beubet sajabada ti kitu pigeulang leungeun asa geus geus gareuneuh. Jeung asa remek balas ngabantingan awi haur. Rengse mere pangajaran kitu terus sina kuda-kuda bari ku aki jantra disepak ti tukang. Atuh puguh sasat nu masih keneh diajar teu boleh ngajuralit bae bari terus dibeubet. Tapi keur karna mah teu ngarasa kapok. Sakitu awak bararen oge terus we ngalaksanakeun sakumaha nu diajarkeun ku aki jantra. Da eta ku panteng-pantengna hayang ngagem pangarti. Geus leureut heula jalu. Ke diajar miceun pibahayaeun mah. Ya, pokona mah ku aki diajarkeun. Mangga ki tema karna bari ngahegak. Koloyong diuk dina lodog amekan renghap ranyu kesa ngoprot. Cen kana cangkir tuluy nginum mending ngalekit bangun aus. Capek jalu. Lumayan we lah. Cekap ieu cikaringet dugi ka ngoprot. Bukti teu naon ai capek sakitu mah alus teh teh. Hitung latihan. Pokona mah wayahna capek-capek ge keureuy sing nepi ka jucungna. Dabongan hayang ngalap pangarti pe kadinya ngalot heula jalu. Mangga ini temal karna bari nyusutan kesang anu remes dina beungeutna. Ku baju anu ngalumuk di gireunana.
setengah jam karena reureuhna jerut deui turun kaburuan. Tah ina diajarkan nolak panengeul ti batur jalu. Sok haditu kahareup saeutik. Geus cukup sakitu dong jauh deui. Tong merong ka Aki. Ye tinggal mah nuker dicekel ku Aki naon ye. Cek Aki Jantra bari ngacung-ngacung hoe segede curug panjangna 1 meter. Kadenya di mana hoe ngolebat dina siraheun gedak dongko. Di mana hoe ngolebat ka handap gedak ngajaul ka di. Hartoski tema karena bari merong katun ngatungtung hoe. Awas sing rancingos. Siat. Hoe ngahiuk di heu siraheun karena lep kana rikat ngelepkeun sirah. Hoe ngolebat ka handap jeung karena ngajauh. Hoe dibabukeun ka luhur ka handap. Beuki lila beuki gancang bari ku ayeuna mah Aki Jantra. Tengah bejaan direk ngababukeun hoe da ngahajang arah karena leuwih rika. Narajang ningangkeun dina kapanderian huncat. Hoe ngababuk kana bitis atuh puguh hoe karena ngagarabag terus ingkud-ingkudan. Tapi eueuh ka kapok terus maju deui. Tah ayeuna akhire ngababukeun hoe ka kenca ka katuhu. Lamun hoe datang nanti kenca kudu ngalegot ka beula katuhu. Lamun datang ti beula katuhu kudu ngalegot ka beula kenca. Awas ye. Harita para mitra. Kilek harita karena ngalegotkeun awakna. Kalitu ka dieu para mitra. Atuh puguh kitu jeung kitu bae. Nya atuh beretak hoe ngabretak kana bincurang. Puguh we karena ngajerete. Bari sungar sengir teu disangka Aki Jantra santas ngababuk ti gigir terus ngababuk ti handap. Aduh. Nyeri ki karena ingkud-ingkudan. Nya aju si jalu sok balang lah. Aki Jantra malah kaseuri. Kudu teh moal ngababuk ka handap teh ki. Kapan cek Aki ge ulah merong kaki tapi kudu katingali teh ieu. Nu dicekel ku Aki. Lamun nyekel badog teh mah kudu ditingali cengo badogna. Tapi keun jamak narasi jalu leuwih seukeut rewetna. Geus sakitu we ina mah tong ka ditaker teuing barina oge. Isukan urang kawalungan jeung Aki. Diajar teu leuman ngara panjang napas jeung diajar loncatan dina batu. Cek Aki Jantra. Bari ngalacat unggah ka tepas. Dituturkeun ku karna gek dariuk di handap harita Aki Jantra ngopi sanguketan jeung cai teh panas. Ari karna ukur nginum bari meuni beak 3 cangkir sabab hanaan. Teu bila Aki Jantra jeung karna ngarampih ka imahna. Kalawan pantona ditulakan kuruyung kawung sabab geus peuting naker. Di luareun wawangunan meuni sepi jempling teu kadenge anu batuk-batuk acan. Ngaso heula mitra ngaso. Ngaso. Para mitra kaum dangu, unggal peuting karena terus-terusan diajar kana ulin bela diri. Samalah ku ayeuna make diajar nolak jeung nyerang pihak lawan bari Aki Jantra ngagunakeun pakarang sagala. Memang ditilih kana kitu mah keur karna kacida tengetna bari jeung babari lancar babari apal. Da puguh kahayangna cengeng pisan. Kana teteleuman di walungan geus kuat aya kana 2 jamna. Kitu deui luncatan tina luhur kai geus pinter atuh tanagana beuki bedas awak beuki seseg. Dina hiji poe karna dititah ngojai ti hilir ka girang. Namun kitu teh mah ngalawan datangna cai ti girang. Sakali 2 kali karna ampir-ampiran teu laju tapi bakat tingku hantem di keureueuh mah. Akhirna teu burung bisa ngojai ti hilir maju ka girang. 2 poe sakali sok dititah angkat jungjung anu berat-berat samodel kana jublek batu. Kuat ngangkat jublek batu terus dia sina ngangkat lisung. Dan henteu we sina diajar ngangkat harter teu apa da teu aya harter para mitra. Beuki lila tanaga karna beuki bedas make kuat ngangkat catang kawung. Dina sajero 4 bulan naon rupa pangajaran ti Aki Jantra geus kacangking kabeh. Malah kaayeunakeun karna diajar kana bab agama, nepi ka bisa ngaji sagala. Geus puguh kana ngalaksanakeun salat mah getol naker. Da eta maksudna Aki Jantra hayang ngawariskeun ilmu teh lahir jeung batin bari teu leupas tina atikan ulah rek reueus atawa dipake adiguna dumeh geus masagi ku pangarti kasipuh ku pangaberu. Nya naon rupa piuruk Aki Jantra teu weleh diturut teu weleh diperhatikeun. Atuh teu matak aneh lamun Aki Jantra jeung nini asem barungahna
Sokomo katingali karena getol kana ibadah. Bada salat maghrib, Aki Jantra jeung Nini Asem katut karena ngarariung di tengah imah bari jeung hareupan opieun. Kumaha jalu geus kacangking kabeh pangarti nu diwariskeun ku si Aki teh? Nini Asem munggaran tumanya. Sanajan geus nyahueun oge ti Aki Jantra, yen karena geus mibanda pangarti ti Aki Jantra salakina. Alhamdulillah Nini naon rupi nu dipaparinkeun ku abdi ku abdi karantos kacangking sadayana tema karena bari mesem semua ato ya atuh syukur ari geus kacangking mah ngan pepeueuh omatnya di mana hidup geus boga pangarti omat ulah dipake dir ulah dipake reueus jalu samalah ulah ngatarakeun maneh boga pangarti teh laras Nini ku Aki ge dipaparin piwejang kitu sapertos disaurkeun ku Nini nembe tema karena geus kitu jep jarempe namahan jempringna peuting teu lila pok Aki Jantra kakara nyarita. Tah ieu nya Aki rek ngawaris pakean jeung beubeur keur hidup. Ngan ulah dipake unggal poe sakalieun ieu we si jalu ini ditanya da waya kaperluan penting. Angyan naon ki karena ngareret. Ke ulang cokot heula dipangkeng. Aki Jantra nguniang nangtung tuluy ngoloyong asup ka pangkeng nyokot pakaian sing sarwa bodas. Paninggalan ti hiji awewe tanpa jirim anu ngakukeun lodaya. Isi teu lila para mitra, Aki Jantra kaluar ti pangkeng. Geuk diuk bandingna pakaian. Tah ieu pakaian hidup teh. Cing ajaran kalinya mah hindeu. Aki Jantra nambukeun pakaian hareupeun karna, cengku karna dicokot hiji kabeneran calana pangsi. Leuh, ngancingan pangsi kieu nu sae kieu nya. Sareng semuleueur kieu karna ngabimbingkeun calana. Nya calana tantang disebut calana pangsi teh tina Lamun Sudra cing ajaran da ieu kampretna ieu tema Aki Jantra merejat karena nangtung terus ngajaran calana meuni mujudna naker geus kitu rap kampret di ajaran kitu keneh meuni mujudna naker cek abdi kampretna oge amuing meuni edo euy hehehe eta incu Nini make pakaian kitu meuni hebat asa nama kasep nya Aki. Nini Asem ge muji. Nini mah karena mesem. Itu naon ki? Karena ngareret kana beubeur kulit anu ngalumuk hareupeun Aki Jantra. Tah jadi beubeur tapi beubeur aya hasiatna jalu. Nu disebut isim teh dijieun tina kulit hanala mencek. Tuh ningali make lapad sagala. Aki Jantra ningalikeun beubeur isim. Cengku karena ditampanan sarta ditinggalian. Sapanjang beubeur pinuku huruf Arab nu disebut lapad. Tah arti hurufna jalu? Nanya Nini Asem tangah nutup karena keur ngalak milik isi. Nu teu hartos ini jalan huruf gunul ieu mah. Tema karena gek diu. Maksudna kangge naon ki? Pokna deui ngareret ka Aki Jantra. Nah, maksudna mah wasiatna mah keur perjagaan diri hidup we jalu. Bisa diambil ki? Bisa dipake mah tapi ulah unggal poe. Di mana reknya nyabahan kakara dipake ari teu ka mana-mana mau disimpen wae di imah sabab ti kitu amanatna ge lamun teh masih jalu manggih hiji ka musibatan atau manggih karerempet di tengah jalan sama teh kadra lodaya mamalihan saha lodaya mamalihan teh ki karena neuteub semu heran celengkeung Nini Asem miheulaan malah lodaya mamalihan teh Nini Asem teu kebat sabab kaburu ditempas ku Aki Jantra. Sabab Nini Asem rek nyebutkeun indungna karena. Ya sini ni masuk. Ieu ngahalangan wae. Lodaya mamalihan teh karuhun Aki. Cek Aki Jantra. Karuhun Aki. Jenengan jalmi lodaya mamalihan nya kinya. Nya. Ngaran jelema teh. Temal Aki Jantra ngareret ka Nini Asem. Tapi jenengan jalmi lodaya mamalihan Aki. Kapan lodaya mah sami sermaun sanes? Karena si jan teu percaya. Harita jawabanna karena dijawab ku Aki Jantra. Bener lodaya mah mau. Karuhun Aki ngalani sorangan ngaranna lodaya mamalihan. Sabab unggal poe sok make pakaian. Tah kitu. Nya ieu pisan pakaian nu dibariskeun ka hidup teh. Aki Jantra ngabohong kitu sotenan ingis karena ruwasun. Lamun eta pakaian dibejakeun ti tinggal ti indungan disebut lodaya mamalihan teh. Rupanya sok dianggo ku Aki karena talete nyari baheula mah waktu Aki dajangkar kene samode di pugu we dipake Aki geus kolot mah cara dipake ogoan geus teu meujeunna aja
Saiki kuagi bade tampi lahir batin kanyah ti aki cek karena bari budaran di pakaian utas diajaran samalah tuluy ditilepang. Simpen deui ka ditu, jalu ka pangkeng bising kotor. Cek Nini Asem kakara nyarita. Kojengkang karena asup ka pangkeng nyimpen pakaian jeung isim kana gogorobong. Tulila keluar deui tuluy ngopi. Ngopi kadinya sing jongjon ngopi jalu. Aki marek ngalempengkeun cangkeng mun asa heula si teh. Aki jantra uniang nantu. Mangawiki bade leleson mah temal karna. Bus aki jantra asup ka pangkeng tuluy ngedem. Kelit setengah jam sabada karena ngopi. Tuluy asup ngoloyong ka pangkengna sabab geus karasa tulu. Kitu deui Nini Asem kabawakeun ngampih ka kamarna. Ngadem ngareneng jeung aki jantra nepi ka ripna sare. Cag urang tuna ngadadarkeun kaayaan karna nu geus sakitu taun dilana dikukut ku aki jantra jeung Nini Asem. Urang ngaguara carita anyar pikeun ngaruntuykeun ieu carita. Malah manar langkung pogot anu ngadangukeun. Kacaturkeun hiji pilemuran aya saimah nengang anggang tatatangga tur nampeu ka sisigeun. Si horeng si mana horeng panganyirkan saurang jawara ngora nu tanang bunghar ku pangalisa. Sugih ku pangarti tur masagi leder ku bawanen tining luding saurang jawara nu dilanih si naga hejo. Bengis dipikagigis ku balarea kajem jeung telenges ti katulungan. Pemboroning kanulian cecaka anak buah nage yang oleh haok polotot sahaok kadua gaplok namun nintak tu didati sora gelap. Dina hiji poe para mitra si naga hejo keur ngajelengut bari bising halipan ku anak buah nage depan. Tapi saurang yeun nu nyarita sakemek-kemek acan malah tarungkul we teu beda ti bueuk meunang mabuk ukur panon we tingkar riceuk satapeung silih reret jeung baturna. Orejat si naga hejo nangtung tuluy ngareretan ka anak buahna nu keur tarungkul. Tulila pok naga hejo nyarita. Wahid, naon pangna si lain jeung batur-batur lain? Ku dewek ditita karumpulin ieu. Cayalian ka hiji dewek nemrakeun rasa kabungah ka sarerea. Khususna ka lain Wahid. Lainna si lain jeung batur-batur lain geus loba nguntungkeun ka dewek. Setiap aya parintah ti dewek teu boleh hasil. Kadua dewek nemrakeun hiji kabingung. Mese dipikeun. Tapi kabingung eta lain bingung ku perkara harta bana atawa hakaneun ngan bingung ku sarupa. Cing sanu surti bisa ngajelaskeun kana kabingung dewek ku waktu hewan. Ceuk naga hejo tumanya ka anak buahna sedeng nu ditanya saurang ge eueuh nu nemalan. Ukur silih reret jeung baturna taksiran can ngartieun ku masing-masing. Cing sugan si lain Wahid bisa atawa nyaho kana kasusah dewek. Okna bari ngareret ka si Wahid. Manawi ceu hartos bahanom. Wireh simpuring deh kasebat yalmi sepiku pangarti su. Tema si Wahid adab bari sirah tungkul semut seram ku reretna si naga hejo. Kumaha nu sajena? Bisa nanggu kana kasusah batin dewek. Naga hejo tumanya deui kanu limaan. Pok nu ditanya meni ragem para mitra pada nemalan. Sami simpuring itu terang bahanom. Temana nya atuh ai gorowok teh naga hejo nyentak. Bari ngagebrag meja puguh anak buah nu tujuhan asa digebah kabeh ngarainyan. Majarkeun teh para mitra sadaya. Ngadenge sora gelap tengah poe ereng-erengan. Setan sia. Mun jol ieu nu salbabanuleun koplok sia kabeh. Balagu kalah badan di kebo sia. Ariwana siga jawara jarangkung gede. Kalau kumis we sia paplang. Calek krem pagede-gede kengerong. Sedang ditanyakan urusan kasusah aing nu nyaho. Tolol sia. Naga bodas dulak-dulak para mitra. Kadia mata macan pok si Wahid ngomong. Kumaha simpuring bodoh bahanom sun mawi langkung saya saurkeun we ku salira sun. Naon nu diangge kasesah manawi simkuring sareng anu sanes tiasa ngabantos temal Wahid. Kumaha nu sajena? Sadaya bahanom saurkeun we sun temal baturna si Wahid. Ku dewek rek dijelaskeun lamun bener-bener si lain teu ngarti kana kasusah dewek dina waktu ayeuna. Tadi ku dewek geus dicaritakeun kaleupeun si lain sadaya.
dewek lain susah atau mangi kabingung tina perkara harta banda anu menang mangusahakeun si lain tina jalan ngaganyang barang-barang rakyat di pakampungan. Tapi nu dipake ka susah dewek dipake ulang jentul berang penting ku dewek lintang hayang ngaboga anu ngaulaan diri dewek deuleu. Sumjanjen palai kaungan garwa bahanon teh wahid nanya bari teu. Tema naga hejo sasnaga bodas naga hejo pono. Taila dewek krek nanya sakali deui. Kasar rea. Sing saha kira-kirana sing urang mana anu sakira pantas jadi pamajikan dewek. Namun si lain geus manggihan hiji awewe nu payus dijieun pamajikan dewek. Keur bejakeun ayeuna saha ngaranna turunan saha di mana patepatanana umurna sabaraha. Para mitra nanya deui para mitra sedeng anak buahna jerempe saurang yaeuh munemalan. Tapi teu lila pok saurang anak buah katelah Modin. Dengan kabawahan Wahid ngomong, "Pamit lebat mah sun kuring tos ningal hiji istri katawisna mah. Rumaja kene sun, munduga tos aya nyangking duhan teu acan mah." Anak saha? Naga hejo ngareret ka Modin. Putra juragan urang hormat banom, temal Modin. Si Wahid ngadilak hatena ngarasa keheu. Sabab manehna dihenteu jami kahayang ka anak lurah hormat katelah Nimasari. Perkara geus aya nu nyangking atawa acan keur dewek teu jadi halangan. Pokona datangan heula ku ilaing Wahid. Kalawan tanyakeun kana jadi bapana. Lamun anak lurah hormat bener-bener geus aya nu nyangking tanyakeun saha ngaran lalakina jeung urang mana padumukanana. Syukur lamun can aya nu nyangking. Tong make diisuk pagetokeun harita keneh ku ilaing panglamarkeun. Daekeun syukur eta nu dipenta. Tudaikeun wayahna ku selain kudu dipaling pentingna. Kardi naga hejo marentah ka si Wahid. Atuh si Wahid meunang sawatara menit mah ngahuleng ngarasa bingung. Kunaon sia ngabigeu Wahid? Teu untuban si lain ngalaksanakeun pancen ti dewek. Pokna terus ngureleng dibarung ku huntu kakarawat semu gemes. Teu bahanom. Si Wahid nyarita kawas anu kasima tetatan. Teu untuban si lain ha? Naga hejo muncer. Sanes teu untuban bahanom. Nanging tangtos ibu ramana moal ngawidian dia numutkeun saur wartos mah putrana urang hormat teh parantos kaguan picarogeun sun. Si Wahid ngabohong kitu sotena dipalar maksud naga hejo gagal. Aing moarek ngarelet urang hormat. Moarek ngarelet jago. Moal ngarelet jelema jegut luhur kuta ke di dunya. Di dinan dipenta teu dinan dipodaran ku aing. Masing saha ge. Teu jabara mana ku aing moal dipangjakeun. Naga hejo setengah susumar. Kumaha sanggup si lain ngadatangan urang hormat Wahid? Naga hejo nanya deui kana pamadegan si Wahid. Ngiringan bahanom tema si Wahid kapaksa tina bakating ku sieu. Da kitu deuleu. Hari dititah ku dewek tong make loba nu dipikir sagala. Pira ge bang lamarkeun bari nyerenkeun surat ti dewek non hesena. Kirana dewek rek nyieun suratna daguan sagedeung. Naga hejo ngoloyong ka jero bus ka kamar tuluy nyieun surat. Kalawan teu lila geus rengse nyieun surat kaluar di ti kamar. Da ieu suratna Wahid. Geura anteurkeun ku laing ayeuna keneh kalawan barengan ku Sodoy. Jeung si Modin ngarah ari kitu mah dina aya naon-naon boga batur pikeun pakukumaha. Ngan ku kitu ku kieu kudu buru-buru balik deui. Kardi Kartos bahanom da piduana geus sun. Tema si Wahid bari nampanan surat. Heubra Wahid. Naga hejo ngerasa bunga jut si Wahid turun dituturkeun ku si Modin jeung ku Odoy. Lempang tinggaredik bari nyaroren bedog sedang baturna nu sejen teu aringkah ti imah naga hejo. Samalah nu duaan mah harita ngadon dititah ngarancetan bitis. Nu sejen ting jarentul ditepas. Sanggeus jauh reg si Wahid eureun di setengahing jalan atuh si Modin jeung si Odoy kabawakeun rugreg areureuh. Naon em ke eureun di dieu hit? Tanya si Modin bari neuteu. Dah nah bari nager urusan teuing euy. Bari rek nang paraji atuh salsewe nah ha. Tema si Wahid budina merengut semua hasil. Kajen gitu ana manong nih tawe keur dewek mah rada teu ngarti. Ningali budi lain niti tadi merengut we siga nu ngandung ka keuheuh cek si Modin deuleuy. Rek pantes nya. Tema si Wahid bari ngabalieur miceun beungeut. Teu basa kitu si Modin netep deui. Maka sadeui lain kai lain. Oh, ayeuna mah jeung keul ka dewek sagala. Ari dewek teh boga salah naon ka ilaing? Tanya si Modin kaget.
Salah naon ke nyarita ke lurah hormat boga anak kaparawan kanu jadi guru. Ayeuna Kinaga Hejo teu meunang henteu nitah karewe kudu mikeun surat ka lurah hormat. Mambangana kadang ngaturkeun surat opi lage. Dikeut bener ari pila mikeun teh mah. Kan kumaha lamun seug anakna teu daekeun rek dilamar ku guru urang sia nyos sorangan atuh. Nah mah kemilu bingung teuing atuh. Mangsa bodoh rek daekeun rek henteu gileun urusan urang bari oge cek si Modin semukeuh. Sabangkeung baturna nusa urang katelah si Odoy mairan. Tong milu pusing ngarua malah da tadi ge ngan sakadar derman ditahan. Paribasa suku sambung lengkah, bibir sambung lemek. Jadi bingung na keur daek mah euy urusan antara daek jeung henteuna anak lurah hormat dilamar ku Bahanom. Ngan kusuali dewek mah dititah maling anakna lurah hormat teh dina peuting engke. Sedeng maling jelema teh bangga labatan maling barang atuh. Aku mah engke we tuh Wahid. Sanggup pejalankeun teu sanggup ngontong atuh. Nyalah. Namurang reuyeeh euy. Bising keburu-buru manten. Wahid ngalewas deui dituturkeun ku si Odoy jeung si Modin leumpang bating gardig bangun rurusuhan. Sedeng harita waktu si Wahid jeung baturna keur guntreng nyaritakeun rek maling anakna lurah hormat teh. Aya nu keur ngarit lebakeunana samalah manehna ngadengin kana naon rupa nu dicaritakeun ku Wahid. Gerendeng eta lalaki keur ngarit teh ngagerendeng jero dadana. Nya jelema jahat muka marieun geus tarang jeung nyepak kana suku teh. Ayeuna aya tikad kitu rek maling anakna juragan lurah hormat. Geus pasti Nyi Masari nu rek dipaling ku manusan bieu teh. Dah. Kumaha atuh nya rek dibejaan sok sieunnya Nyi Masari dipaling peuting ke. Hari dibejaan bari aing ka imahna ngarasa era ongkohan aing. Can pernah nganyang ka imahna sabab aing mah ngarumasakeun jelema hina. Kumaha ka ratu sangka Nyi Masari salamet. Kitu cek gerentas hate lalaki anu keur ngarit si horeng si mana horeng nu keur ngarit teh tayalian tikarna. Menang sawatara jongjongan mah karna ngahuleng mikiran pilakueun hayang nulungan Nyi Masari teu lila gerendeng nyarita jeroeun dadana. Aing rek nyieun surat keun lah huruf Arab beda. Aing teu bisa nulis huruf Latin sugan we Nyi Masari atawa ibu bapana bisa maca kana huruf Arab. Begitu ibadah we aing malah pikiran naon-naon deui pokona mah. Gerentesna bari harita kene gagancangan bali manggul tolomong leutik. Geus si kujukut keur parab kelenci jeung marmut. Kacaturkeun si Wahid jeung baturna nu duaan geus deukeut ka bumi lurah hormat. Nu kira-kira welasan meter deui reg areureun bari si Wahid mah luak dieu tuluy mencerong kana palebah panto bumi lurah hormat. Kojeng ka ngalengkah reg eureun deui. Ngan kitu jeung kitu wae pola si Wahid harita. Kawas nu bingung pilakueun. Kabeneran harita saurang awewe tengah tubuh keur sasapu di jireun bumi lurah hormat. Manehna ningalieun ka si Wahid jeung baturna. Gerendeng eta awewe anu keur sasapu teh gegerendengan nyarita sorangan. Si horeng lanyangna lurah hormat katelah bisa. Saha teh jelema tiluan teh matak nyurigakeun pisan. Gawe runa gerana gue ngararetan ka dieu. Moal jelema rek ngajahat mah kitu nyeko heula. Nya sugan jelema jahat da beda dina cinggeusna ge. Katambah meni marawa bedog deui. Alah, tu geuning laleumpang deui ka dieukeun. Aduh, kumaha mangkaning juragan lurah keur eueuh. Aya ge ibu lurah jeung Neng Sari. Kumaha mun nya jelema jahat rek ngagarong mangkaning eueuh lalakna pisan. Kitu gerendeng diisah bari gancang ngaleos jalan ka tukang. Nu maksudna rek ngabejaan dulunganana, nu kabeneran harita Nyi Masari keur ngaheruk bangun nganggu. Pok biisah cacarita hari weus-weus matak pikareuwaseun. Ngaso heula. Harita para mitra biisoh nyamperkeun bari jeung gegerewekan. Neneng, alah, dupi ari sumun tuang eta tuang semuhun. Bisa para mitra bari noelan kana leungeun Nyi Masari. Kunaon ari biisohnya? Narita kawas nu ku eueup-eueup make nanyakeun tuang-tuang segala. Da di mah tadi ge can hayang dahar. Nyi Masari semukeuh. Aduh Gusti, nu mah agung sanes naroskeun neneng bari tuang sun nanging eta sun naroskeun tuang ibu. Mun ibu lurah angkat teh ka mana neneng?
kapan ibu mangka sawah jeung amarek nempopi buateun. Hor disangki ku bibi mah aya Neng. Aduh, kumaha atuh nya? Bi Isoh asa beuki geumpeur. Ari kitu aya naon atuh Bi Isoh ni matak ngahariwangkeun aker? Aya naon pok caritakeun ka abdi? Nyi Masari nyesedap tumanya bari hate kabawa tagibur. Itu Neng, aduh sumuhun nama teh, aduh sembibi teh nuju sasapu di payun. Terus itu nih ngapa maget nyoren bedil bedong sun. Gawena teh ngareretan we ka dieu. Ngali nama itu semajeng ka dieu sun. Ku apa garong Neng lah. Mangkana di dieu aya pamagetna pisan. Neng nyumput bilih ngaganggu ka Neng. Soal nyumput Neng, turuban aku tah ku jubung. Cek Bi Isoh make rek nuruban ku jubung sagala ka Nyi Masari. Atuh Nyi Sari ngarasa keheul campur jeung hayang seuri ku omongan lajangna. Nya di dieu hayam make dituruban ku jubung sagala. Sumun saya nyumput atuh heula lah. Tadi di kamar bibi. Enggal bibi kabujung ka dieu. Ieu saya aku bibir disambeurkeun ka payun. Nyung atuh sambeurkeun ku Bi Isoh. Bisi nanyakeun ama jeung ibu mah bejakeun areueuh we. Usaha saha kitu nya. Mun mangga Neng sok aya kabat. Bi Isoh teh sirikna nyurungkeun awak Nyi Masari kalawan teu hararese. Bus harita Bi Isoh kalawan panto ditulakan ti jero ka kamar Bi Isoh. Ari Bi Isoh harita teh gawena saralak sirilik samarampa. Gap kana kurum hayam teu lila diecadkeun deui sirilik ka dapur rarat-reret siga aya nu keur diteangan. Alah ka mana cenah babengok geunir atuh nya? Tadi masa di dieu gigireun hawu, tapi eueuh ayeuna. Baru ku aing rek dibawa ka hareup, bising jelema anu tiluan rek ngajahat ku aing rek dagolan sirana ku gegenir. Duh, aing mah kulimpuran-limpuran teuing cenah nya. Tah deuleng geus ketrok, kana panto. Jumbleng wae bawa ka hareup, atuh lisung. Lah, kawan sidang siang aduan mah jumbleng mangkani. Jumbleng sakitu badagna atuh lisung teh. Tapi sia mawa gayung kana aya gagangan, gampang nakolanna ku gayung mah. Kitu gerentos Bi Isoh. Bari cog kana gayung tuluy kaluar jalan ti tukang. Barang tepi ka deukeut teras pok Bi Isoh mihulaananya bari ngareret kana beungeut anu tiluan. Bade ka samang aya ujang. Bi Isoh semu kasima. Pok Wahid nemalan bari ngalieu. Ari palurah aya Bi. Lurah? Lurah saha ujang? Lurah hormat kapan di dieu teh imahna lin? Sumoh di dieu nanging nuju teu aya. Keur ka mana? Tanya Wahid teugeuh bari panon mureleng. Nuju ka Cigayung ujang. Temal Bi Isoh salah pok. Rek nyebutkeun ka sawah nyebut ka Cigayung gumeh manehna keur nyanyakel gayung. Di mana Cigayung teh Bi? Asa ka Karangadenge lembur Cigayung. Si Wahid ngareret ka si Odoy. Sumohon Cigayung teh pasieun babakan seeng ujang. Dubi kitu aya kapriyogeun naon atuh? Lagi perlu penting ka palurah. Ari ibu lurah aya. Moga we angkat sareng sareng juragan lurah sumoh. Ari Nyi Masari aya. Sami anjeun angkat ka Cijubung sumoh tadi teh. Enyin kene angkatna. Bila kapriyogeun mah tong kewe atuh angkat ka dieu ujang. Diantos mah diacankan tenang tabu sabaraha-sabarahna mulih. Cik Bi Isoh setengah ngajurung laku. Di palarse mah sina buru-buru ini. Kadi dia mau waktu atuh Bi, jeung na abdi jauh-jauh kali dia teh ngajon. Kajian rek didagoan we nepi ka balikna. Temal Wahid jek dieu. Ari Bi Isoh harita ngaleos bari baeud. Leut sawatara menit waktu si Wahid keur ngawarangkong. Jeung baturna dina teras guru tak lurah hormat sareng garwana sarumping. Ieu geuning aya tamu parantos lami. Tula taros lurah hormat meuni sopan. Pugul Wahid jeung baturna caruring karawan mali. Pok Wahid nemalan semu guguk. Parantos babah damang. Wahid ngelongkrong sasalaman kitu di si Odoy jeung si Modin ting solongkrong. Pangesto dina waktu si Maujang mah lalingih hatu ujang. Wala lurah hormat biek dariu. Ari garwana lurah hormat teras kalebat. Mulih di mana sareng bade angkat ka mana tuh ujang teh? Lurah hormat tumaros deui. Sareng aja we sareng bade ngadegeus ka bapa. Maksudna lurah hormat teras neuteub atuh Wahid rada baluar balieu. Siga nu serab diteuteub ku lurah hormat teh. Cacakan manehna kasebut murid jawara. Ari diteuteub ku nu jeneng mah asa teu wasa males nutup. Ke segedap ibuna lurah hormat ngagentraan heula garwana katelah ibu tuti. Kah ibuna ngawaler bari tuluy ka payun. Bade naon amana? Mairan cai gitu ke kasih neneng saur palurah
Lurah hormat koloyong ibuna kalebet Ari Wahid harita teh jeung baturna silih rerep ngadengi lurah hormat miwarang Mairan Cai geus teng timuru ka Nyi Masari. Lajeng kumaha maksud ujang teh? Lurah hormat naros ka si Wahid. Muka beneran harita Nyi Masari norojo Mairan Cai teh 13. Eta sun abdi teh. Man pancen dari piwarang yang akan diseracun. Wahid nyarita semu kasima bumi pa amprok jeung serati saha ujang? Sun tipun ulur. Tema Wahid bari song mikeun surat di ampropan. Kalayan ku lurah hormat enga ditinggalian kalayan di ilo. Si horeng surat ti Nagahejo. Sakedapan lurah hormat ngeranjung anjeunna ngaraosengan. Tos ngadangu wartos yang disebut Nagahejo didengkot jelema jahat. Nu dipikagigis ku balarea. Gereneng lurah hormat ngegereneng lebeting manah di barung kudu degna Ratu Jajantung. Maksudna mah nu ngaran Nagahejo teh rek ngalamar si Neneng geuning kumaha atuh pijawabeun aing ditorak sacara kitu bae pasti manehna ngadatangkeun piwahyaeun. Hari ditarima da puguh manehna teh geus kaceluk kaun-aun geus kawentar ka mana-mana. Kasebut jadung jelema jahat tur telenges lamun ku aing ditarima panglamarna si Nagahejo dikamanakeun harkat jeung darajat aing. Geus moal henteu jadi sabibir hiji anak aing sakitu geulisna tur parawan boga salaki ka jadung rampung. Tapi keheulaanan lah sanajan si Nagahejo kasebut jelema garang ge. Aing mah teu ridho masrahkeun jadi anak baringan hiji-hijina teu kaluhur teu kahandap. Kitu gerentes manahna lurah hormat. Janten maksa duang saderek teh bade milileuheungkeun kapunana kujang. Saur lurah hormat tumaros bari henteu nawiskeun rupi anu curiga. Leres menawi kitu pisan maksudna pun ulur teh sun. Temal Wahid bari ngareret ka Nyi Masari. Nutas Mairan Cai terus ngalangeor deui ka jero bari panto ditutupkeun. Kumaha kitu mimitina Bapak? Wahid nanya deui kana pamadegan lurah hormat. Hari perkawis serat mah ku Bapa ditampi kalayan kartos pisan sakumaha nu dibaksan ku tuang saderek. Mungkin perkawis kaputusan Bapa teh nya tiacan tia masihan kaputusan jalaran parmaksa dan tuang saderek bade milileuheungkeun ka pun anak. Nu hartosna kangge Bapa sareng ibu nama gumantung kaemutan pun anak we. Rupina ku ujang ge kamaklum. Kami sepuh mah miwarang moal ngawagel moal tumalik itu urang taros jenisna. Mangga Bapak. Wahid unggul. Neneng, lurah hormat ngagentaraan Nyi Masari putrana. Bade pikeun sae naon Mama? Nyi Masari ngabalieur sabab diperong we ku Wahid. Ari ibuna keur naon? Teu nuju naon-naon Ama. Cing ibuna sina ka dieu bari Neneng ka dieu deui. Saur lurah hormat koloyong Nyi Masari kalebet. Ngagentaraan ibuna nu teu kantos lami, ibu sareng ingkang putra Tintorojo. Aya pikir sae naon Amana? Ibuna naros. Nyaeta ieu ama teh kasumpingan ku si Ujang, kajurungan ku saderekna nu jenengan Nagahejo. Maksad sareng tujuan sejami leuleungkeun ka si Neng. Tapi ku perantaran surat nya bieu ku ama geus dijelaskeun ka si Ujang. Keur ama atawa ibu nama teu bisa mere putusan. Da tadi ge kolot mah moal ngareremokeun, moal nolak kana pijodoh nu jadi anak. Nu hartina gumantung kana pamadegan dirina nyaeta si Neneng. Namun da sepuh mah teu tias teu wasa miwarang, teu wasa ngahalangan kumaha jinisna we. Saura ibuna sapagodos. Atuh ku ngadangu cariosan ramana kitu teh kanggo Nyi Masari ujug-ujug reketek we baeun. Rarai beureum semu geuneukeun beusi atah beulun. Margi Nyi Masari sakedik ageng nami ceuceum ka Nagahejo. Yen Nagahejo teh geus kasohor jadug rampung nu kerjem. Tah kitu Neneng, eta mah kumaha pamadegan Neneng. Da ama jeung ibuna mah tadi geus dicaritakeun nitah moal nyarek moal. Lurah hormat numaros kana pamadegan ingkang putra bari ngaliri. Sesah Nyi Masari ngawalera dina sasauranana ngagalindeng bari mastakana tungku. Kumaha atuh para mitra jawaban Nyi Masari harita? Perkari serat mah ku abdi katampi Mama, sanaos bari abdi henteu ningali oge. Kana unggelan eta serat malih anu teu kinten kangge abdi ngaraos dingahna.
nabiskeun abdi aya nu bade miharep hanya kala dina waktos ieu mah kalersan abdi mah teu acan kabiruyungan hoyong ngawangun rumah tangga ngartosna teu acan aya kabiruyungan gaduh caroge ari margi saperkawis umur abdi neme 16 tahun jalan kali perkawis abdi masih kene resep amengan nutartos dina maksakeun ge abdi gaduh caroge kana moal leres moal tiasa ngabula anu janten caroge tumali kitu hapunten we sanes abdi nampik pangasih sanes nolak kana permaksadan kumaha tuh da abdi teu acan mampu ngabangun rumah tangga cek Nyi Masari puguh hate Wahid aya atoh aya reuwas ari atoh dumeh Nyi Masari nolak kana maksudna Nagahejo sabab manehna ge hate leutik nama kabongkoy atuh ari reuwasna pasti Nagahejo bakal ngamuk sababnya kitu adatna Nagahejo lamun seug aya kahayang teu kalaksanakeun sok ngabarerang kanu lain-lain Neng deh teu nampi kana maksud pundulur teh Wahid nanya kalawan teu sekeut kana beungeut Nyi Masari perkawis rat mah sanggeum abdi ge nekat ditampi mung perkawis permaksa dan sadere mun rupina mah saderek akang maksad teh Kang abdi mah moal bakal nampi jalaran abdi resep kene amengan kacambi umur abdi ge mah 16 tahun kirang baleureuh Nyi Masari tetep nolak kana maksadna Nagahejo tah kitu geuning ujang pangbaler tipun anak teh tumali kitu mugi didugikeun we ka tuang sadere kalayan ulah kirang-kirang ngahapunten sanaos ku bapa tanapi ku biangna dipaksa ge kedah nampi kana maksad tuang sadere dalah kumaha ari jenisna teu acan turuneun mah nurah hormat ngabubuh kana cariosan ingkang putra sacara leuleui ku ayeuna kitu pikeun Wahid geus teu bisa ungah peta naon-naon ukur silih reret jeung baturna bari hate mah gegebegan ingis menjadi pimpinan ngabarerang tapi sanajan bari jeung sieun-sieun oge dalah dikumaha ceuk pikirna Wahid moal hade dipaksa atawa digusur wahirna mah Wahid cumarita deui pamitan rek balik bios tu bapa ari tuang putra dacan aya maksad rarabi mah dalah dikumaha nu salajengna bade amit mungkur we kalian disuhunkeun puntenna ngapuntenna Biresim kuring ngaganggu sumangkaning bapak sareng ibu nu maruli cek Wahid bari munyang nangtung kitu deui si Odoy jeung si Modin narangtung sami-sami bapak ge kedah dihapunten ku ujang balarurah hormat bari patarema dampaleun mangga tu ibu neneng menyuk permios Wahid ngamangakeun deui ka palurah hormat sareng ka Nyi Masari mangga ujang balar ibu lurah jut Wahid jeung si Odoy katut si Modin tarurun tuluy ngalewas leumpangna tinggardi sanggeus jarauh pok lurah hormat sasauran kapayuneun ingkang garwa sareng ingkang putra tah nu dieu kadarieu teh anak buahna Jadu Berampong duka telah Nagahejo teh ibuna anak buahna sakitu perengesna komo kapalana lamun ama nyarita kasar teh mah geus henteu sigana dikadek-kadek bener-bener mangkaning tiluanana ge marawa bedong teh panginten dari anak buah Nagahejo mah tuh udah katingali nege meni matak pikasieun komo eta nu pali dieu beli luluk dilah we kalawang saberos anu ngincer ka aya di lebat baler ibu lurah hormat untung we si Neng bisa nolak kalawan alesan nu kahartieun ku manehna saurna bari ngalirik ka Nyi Masari ibu kaleresan abdi aya alesan kitu jalaran abdi mah ngarawasieun we gaduh salaki ka kapala rampong mah ibu keda ama ge sajabana ti sieun di buluh era we lamun seung si Neng narima teh mah kana maksud si Nagahejo tada teuing masyarakat ti ngapi lemuran geunyileung temenan ulah-ulah jadi sabeungir hiji aba boga minantu ka kapala rampong sakinten ukur janten sabeungir hiji ama kumaha bumi amanah sareng ibuna diusir ku masyarakat sambung ibu lurah hormat nanging kade amanah sing atos-atos nu hartosna mah ulah cicingeun bilih nu kasebat Nagahejo ngajakeun tinakan sedeng itu mah kasebatna ge jalmi tos luas kana pati saurna ipat-ipatan kanu janten carogena nasohila ramitra
dibejaan kituku pamajikanana atuh palurah hormat tuluy nyarita ugu we ama leuwih ngarti ibuna samalah masyarakat nu aya di dieu ku amarek dibejaan supaya ariatna kitu deui ka neneng oma ti seseret ayeuna moal rek indit-inditan jauh kajen cicing we di imah ulah samodel geus-geus balenyeng kaki jantra ibu mah nyarek sote lain geuleuh atawa lain ulah ulin hariwang di setengah jalan aya nu megat banget tos laminggeun cara ka bumi naki jantra bu abi mah walar Nyi Masari bari ngoloyong lebet ka bumi nyanak gelas tilu siti nu caina teu diari numpisan ku sema tulami ibu lurah hormat sareng palurah hormat kala lebet kalayan panto payu dikoncikeun nemege lurah hormat bade ngagentos anggean di luar sada anu kaketrok kana panto atuh gilak lurah hormat malik kalayan ngalahan kunci ana berai nyampak saurang budak awewe di umureunana kurang leuwih 10 tahun bade kasaha nyai taros palurah hormat bari neuteut kana beungeut teh budak awewe nu anyar pinangi budak awewe nemalan majarkeun teh cenah para mitra dibere tugas pikeun mikeun surat ka Bapa Lurah serat ti saha nyai lurah hormat nampa serat bari ngaraos kaget malah budak awewe nemalan ti hiji budak lalaki cenah da manehna ge teu nyahun barang geus kitu maderegdeg budak teh lumpat gereneng lurah hormat ngagereneng lebet manahna bari neuteub ka budak anu geus selapat-lapat nah surat ti saha cenanya aya deui surat deui teh lah kitu gerentos manah lurah hormat kilak malik maksana bade lebet deui torojol ibu lurah gaorwana norojol kalawan naroskeun saha nu kaketrok kana panto teh amanah matak budak awewe ngaduka teuing budak saha dasa kakara panggih mama ngan manehna aya nu nitah cenah mikeun surat ku lalaki serat ti saha cenah kateuing ti saha-tisahana mah rek ditanyakeun di kaburu lumpat manten budakna teh rupi seratna mana ama iya suratna mah walar lurah hormat bari berai mukakeun surat ana bere huruf Arab har geuning huruf Arab hidupna cing baca ku ibuna kadinya sami abdi ge kana huruf Arab mah buta huruf amana nu tiasa mah sineng wungkul sing geroan atuh sinengna sina ka dieu ari manehna bisaeun mah kana huruf Arab neneng kah walar Nyi Mas bari norojol ka patengahan aya pikir saya naon bu ieu amanah narima surat tapi aksarana ku Arab aksara Arab serat ti saha mah Nyi Masari ngaliri karamana ari nu mawana budak awewe nganting saha da teu hafal ama oge malah dititah mikeun surat keur ka amat cenah ti lalaki-lalaki kitu rek ditanyakeun nu nitahna kaburu lumpat manten budak awewena cing karinya maca dan yang mengarti kana huruf Arab walar palurah hormat ge caralik kalayan Nyi Masari maos surat nu tulisanna huruf Arab nu dina kieu kaatur kapayuneun juragan lurah di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinarngan ye serat langkung ti payun abdi neda dihapunten wireh tos kumawantun masihan serat maksudna bade ngawartoskeun ka juragan lurah sareng kasadayana anu aya di dieu pamugi dina wengi-wengi ye sing atos-atos kedah carincing pageuh kancing saring sepage iket bereh abdi tadi kinten pada asar kuping cariosan ti urang pameget anu kakupingna ku abdi eta jalmi teh tiluan bade dipiwarangi watuang putra dina bumi engke tumari kitu pamugi sing atos-atos bae nuhun upami tuang putra dititipkeun heula di nu sanes bilih leres wengi engke aya kajan tenang rupina dicekapkeun sakieu bae sakali deui mugi ngahapunten bilih aya unggelan ti abdi nu kirang sae baktos abdi lodaya mamalihan kitu eusina eta surat nu diaos ku Nyi Masari kapayuneun anu janten ibu ramana atuh ngadangu kitu ibu lurah ngaranyu waktosna